Daun salam, daun sapatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Sim kuring Citra Sari Sukmawardani. Dina kesempatan ieu abdi bade nyanggahkeun diantara anu judulna pentingna sakola dina ngawangun masa hareup barudak. Kunaon nya abdi milih tema ieu? Sabab sakola teh lain ukur tempatna diajar maca, nulis, jeung ngitung. Tapi tempatna urang ngabentuk karakter, sikap, jeung masa hareup urang sorangan. Para wargi sareng rerencangan anu dipika hormat, sakola mangrupa lembaga atikan anu miboga peran penting dinu kahirupan urang. Di sakola urang teu ngan saukur nemu narima ilmu pangamaru, tapi oge diajar disiplin, gawe bareng, jeung kumaha carana ngahargaan batur. Salian ti eta, sakola oge tempatna pikeun ngeupan kamampuhan diri. Aya nu resep kanu IPA, IPS, matematika, seni, sareng olahraga, atawa kahareupna hoyong janten dokter, guru, polisi, atawa janten psikolog. Sadayana kedah dimimitian ku atikan anu aya di sakola. Di sakola oge urang meunang pengalaman penting nyaeta nu kahiji diajar gaul sopan, nu kadua ngadeukeutan jeung babaturan, nu katilu ngawangun kepercayaan diri, nu kaopat latihan tanggung jawab ngaliwatan tugas-tugas anu dipasihan ku guru-guru. Hiwari dina zaman digital nu terus maju, sakola jadi tambah penting sabab ngalatih urang mikir kritis, ngagunakeun teknologi kalayan HD sarta nyiapkeun diri pikeun masa hareup anu kompetitif. Sadayana tina sakabeh penjelasan tadi tiasa disimpulkeun yen sakola mangrupakeun pondasi utama dina ngawangun generasi anu cerdas, berakhlak, jeung siap ngehargaan tantangan masa depan. Kukituna, hayu urang sami-sami ngajaga kehadiran di sekolah, diajar kalayan sungguh-sungguh sarta ngahargaan guru-guru anu parantos ngabimbing urang. Hapunten bilih aya kasalahan dinu tutur bahasana. Abdi Citra Sari Sukmawardani pamit undur diri. Daun salam, daun sapatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.